ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres. Anaking jimat awaking astra jingga dawala anu payus dipiagul kalayan dipireus ku dewek yap kaharep jang nampi nuhun kana pembage sepuh kalayan atuh unyuk sumangat tansah diajeng ajeng ieu teh purwa bokap ngahaturan linggih teh aya pikir saeunaon ieu teh tansah diajeng ajeng buya aya naon ieu teh kusimar jeung si sangpon nya tiasa riung mungpulung kieu ye oh syukur jang kieu dulu ujuk saperkara dewek teh sono juh sami kaduana ti eta memang ieu teh aya hal-hal anu baris ditepikeun dea anu baris dipadungdengkeun ngeunaan hirup jeung kahirupan urang sapopoe leres sumuhun Pak naon sabab da urang teh lain asli penduduk Tumaritis sadajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal asli nama urang teh di akhirat poh ngaku urang Cikoneng bojong soang tetapi pakamulang ka asalna cirina naon ieu wujud dituntut ku waktu awak diala ku mangsa diri diciwitan wanci dina harti urang sararea kumelenang di alam dunya teh hiji waktu mabaka pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katang tos ada tadina lebah dieu balik pe kana pokok yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunya teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu merbeng alam naon pancen teh Pak pancen urang di dunya teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna pikeun ibadah ka anjeunna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres nya kandendan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe
ngabuktikeun dina amal sapopoe sabab aya nu leuwih alus tibatan dakwah naon amal dan bakal nepi wae urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan datang buligir balik buligir di boehan ge kuno hirup iwati urang teh mawa amal ka itu teh ya ngomong teh teu napak sia nama ke teu napak da umum ari umum mah beda deui jeung absolut nah dek ditentang umum lain nentang aing ngomongan sia sing lempeng ngomong teh urusan prinsip yang malah kojitu munap roda ngali gincing dele balik ka itu teh teu sanak teh keluarga teu mang teu alo teu selenang-selenang acan di boehan ge kudu hirup make jeung mawa amal heuh ongkoh teu mawa naon-naon ha teu rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal boh hade boh goreng di ditu mah akibat kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun cucungik sia mah aing ngomong hayang naon atuh lempengkeun da si ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan heuh panglempengkeun kapan amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu sok atuh pangbenerkeun gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning kumaha teh kitu cing ceuk si laing amal anu goreng karena gajah gadingan maung belangna digadingkeun amal hade kana gajah maung geus era sia era kasih api oman era bocah kitu we sinekna mah urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tingali we kana sejarah jumu moal bisa riung pulungkil urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka nyoreak alam katukang bisa na munculna merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan kitu mangna bisa cirina tuh tingali tutunggul nu parengtul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunjungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas meja ka urang sararea nyaeta pikeun neluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata jadi realisasi tina ieu kamardikaan teh urang sararea ge kudu bajuang usia ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata da anu penting dina zaman kiwari mah kanyataan ulah hirup ceuk urang kalere teh mah nepi ka jadi anggota NATO
jauh-jauh tenyamung NATO Mada North Atlantic Treaty Organization, organisasi pertahanan Atlantik Utara. Tah NATO dewek mah beda naon, no action talk only, hartina teh loba saur tanpa bukur, loba carita tanpa nyata. Da anu penting maka nyataan. Sedikit bicara banyak kerja tuh. Pok pek prak, pok nu ngomong pek pikiran, prak pigawe. Kakara boga ngaran tina naon, tina karya. Dah, jadi gawe bener Pak. What is the meaning of name? Apa arti sebuah nama tanpa karya? Tuh. Nya, diperingati ulang tahun gerak ulang poin tuh. Malah memperingati nanti hura-hura teh taleler. Tak. Nya. Numawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh maka jeung aya main rebutan. Gua dage memeh main rebutan teh geus rebut wae, perebut kadudukan, perebut pangkat, perebut jabatan. Silih siku, silih jejeg geuning barisan bangsa teh. Aya tarik tambang nih. Padahal aku sendiri kitu ge teh. Jeung aya aneh aya nama tibalik ujang, tibalikna kumaha? Baheula mah karuhun urang bajoang paeh poso nepi ka katangkap ku penjajah bus kana obang dibui di jariji besi. Jeung teh merdeka ai kaluar ti pangbuian teh pada ngangkat jadi pejabat. Tidak dibui teh didasi mah heula mah tah aya nama lain. Didasi heula tuluy dibui. Aya nama dasi aman baik tuluy jadi dibui. Aya nama pejabat heula tuluy diobak ka itu teh. Geus gara roblok ge bener Pak. Iya. Kalabet atuh geuning. Aneh we aneh ayeuna mah pan ari hutan teh pan aya menteri na menteri kehutanan, agama aya menteri agama. Da baheula mah Pak leuweung teu dijaga. Da awet atuh ai saprak dijaga bet jadi beak. Aneh jadi loba pager makan tanaman. Mun cara ngotan baheula mah. Nya. Eta didenge-denge teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok. Bari eta teh agama religius anu aya patula patalina jeung moral. Tapi aya pupuhna teu bermoral. Aya pupuhna teu bermoral, nuhun panggih ayeuna hareupeun abdi dari Dagor juga ngirungna wagi. Eta mah kagila-gila tadi. Aneh abdi mana lain aneh su. Ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh, kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab. Tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tamah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget ujug. Iya tsunami mah kahuruan mah biji letak mah banjir mah angin mah alah iya ya Pak dek nyalahkeun saha dek nyalahkeun saha
nyabongan urang jelema-jelema na teu ngagara rugu ai bongan mah bongan bangkong montong sok tutudinganan ai nu boga bleg dosa jelema ai nu dituding bangkong kumaha lamun bangkong demo ke bangkong teder ngayakeun sidang pleno di antarana belentuk bangkong korodok bangkong hejo bancet ngarariung teu ngeunah ku jelema anu ngaruksak jelema anu dingkeun ka bangkong di antarana bangkong oman bongan bangkong ya bongan bangkong kumaha bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup para rohong pasini teu dijadikeun bangkong dikongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana jadi teu bisa nepati uluh nya oh nyata ai bangkong dikongkorong ai sinunuk teu tuh nepi we karaeng disebutna we rorongkeng rorongkeng tina harengheng kudedengean naon sababna sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngajedog di jero liang bisa cekolot baheula baka tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang anu saralah teh eta bongana ti lawang ninggal ka jalan ngaran-ngaran ti lawang ninggal ka jalan mah da sanes deui saha pijalmeunana grepek numbung ka geleng anu hayang ka geleng roda padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam ngan bongana atuh da ti lawang ninggal ka jalan coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah hartina teh bangkong ngaheum-heum liangna kayak solusina kumaha ka aya nagara teh solusi naon jig-jig teu nyambung atuh pan solusi mah anu sok newakan mobil geuningan STNK di eta mah polisi atuh dengekeun sia bisa didagor rek bae solusi teh jalan keluar kumaha ieu cing da kudu sararea atuh moal bisa sewang-sewang eta atuh da manunggal kesatuan jeung persatuan ngan ukur jadi slogan we kanyataanna mah da papisah sok da sewang-sewang oh sapu ayeuna lepas tina sabengkeutan da kahancuran ka cenah ge nya jadi jalan kaluarna teh urang sararea cekolot baheula bisa bakal ngawujud dina sagala rupa widang asal dina otawa nu ngeusian ieu nagara teh nyaeta ku budak angon bisa nagara bakal pinangih jeung waluya tapi nu ngeusianana teh kudu ku budak angon heueuh ujang kumaha teh ngalilieur batur ai bokap ngalilieur kumaha nya jelema teh nu paralinter itu teh
anu bergelar cing rasional bicara teh itu teh jelema teh nu palalinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon kudu napak ngomong teh posri aki-aki we lain hahaha budak angon ucu tah di dieu urang cing apa karena ilmu palasipah palasipah teh filosofi falsafah ya bid'ah falsafah nanahaun da sia mah kitu cegekan hirup teh sia bari teu ngarti bari sia ge teu ngarti deui ya bener teh aya bener ceuk Allah disebutna mutlak absolut dogmatis aya bener ceuk ilmiah aya bener ceuk falsafah aya bener ceuk umum dengekeun sia aya bener ceuk umum kadang-kadang patongong-tongong jeung ceuk ilmiah contohna sok umumna di urang nyarita panon poe biji di mana cuetan yakin leres cek saha ya umum ge nyarita atuh biji di cuetan tak cek ilmiah mah henteu kitu nah kumaha gitu da panon poe mah cicing da bumi numui kapan rarasaan mau orang tepan sidik di wetan air rarasaan lain rasa gitu jauh tina rarasaan iya nah atuh geuning ada bumi nu muih panon poe mah cicing nya iya tah aya deui ceuk falsafah kumaha cenah sabenerna panon poe teh geus biji ti kulon ayeuna teh tuh komo jauh tah jauh ceuk kolot ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geraraketan nu deukeut geradeuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak geura pangihan cirina sakantung diri kitu eta mun jauh-jauhna teh ayeuna panon poe biji tewetan kumaha maksudna dibacana ku falsafah tah ilmu teh nah ai falsafah ilmu saha yo dibid'ahkeun babatok sia mangeran kagolongan sia teh bener cikalloh mangeran magrasok mangeran kana gulungna jadi panon poe teh biji ti kulon ayeuna teh maha tah ceuk falsafah teh kumaha kieu jang panon poe biji ti kulon teh sing sok buktikeun jelaskeun abeh ngalalarti da ieu teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutak barelek jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan gini baheulana da ku penjajah teu meunang sakola jadi bararodo bodona teh dikatotoloyo ngajeun pinter kabalinger deui tah
panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat ai barat mana kulon tuh maka panon poe biji ti kulon jadi barat-baratan bangsa urang teh geus kabarat-baratan hahargaan kumaha ceuk dolar adat-adatan kumaha ceuk urang barat bener pakaian kahakanang budaya nasional teh kanginung-nginung minum mage kan urang barat daya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu abdol mun teu bari mabok tuluy diserang ku papakaian barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor dan tunggirna teh kadeuleu atuh kata betul tina angkot kini menangkot bari leumpang teh geuning puja teh kadeuleu leung lamun teu sing kayoan untungna teh tuh korban mode tadeuleu geus kabarat-baratannya amuing ini mana wasit hujan disangka ada bapak aing profesor le bicara akademis euy urang tengah pikir uang jangan beri kadinya kadahan tanya uang nya leres turun tina cantina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi ngakan kulug ganyol dan nu dihakana hambur duit ger pasea fried chicken dunkin donat hotdog bisa malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok gitu ini mau peuyeum ini peuyeum apa pipin bener nya naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang ya Pak tapi kadiluli-lulinya asli geus aslina ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ekstasi magadon sabu-sabu ganja sedangkeun eta anu keunana teh deui nonoman pemuda sedangkeun pemuda teh sok diayakeun sumpah sataun sakali sumpah pemuda mana buktina mana tulang pongong masyarakat teh anu disebut harapan bangsa teh anu disebut harapan bangsa teh mana dedeuh bangsa urang ya Pak dedeuh teuing cu da eta budayana atuh sedangkeun naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana heulaanan budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa ta urang teh geus kaleungitan basa urang budayana naon baheula mah zaman dewek DSR basa Sunda teh diajarkeun unak usuk basa panyungsi basa wawangsalan ayeuna mah tong boro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan basa Sunda teh geus gengsi deui ngomong basa Sunda teh dari jeung dahar nya leres Bapak kacekok ayeuna teh urang teh ku modernisasi ku teknologi ayeuna we di imah kitu di imah
dalam salah barudak sebenarnya mah dan ninggal dina keterangan mah kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih eta mah kumaha indung bapana dek dinasranikeun dek diyahudikeun ayeuna mah kumaha atuh da barudak teu diimah dicekok ku PS da baheula mah diburuan teh main keleci bubuyan galah gatrik sondah sesalimpetan oray-orayan ayeuna pada PS tong borok make jeung deungeun-deungeun anak dalang disadiakeun wayang kalah dijejak ai wayang teh geuning kalah disebutkeun kalah dijual gamelan di kilo tawang sude kalau tadi ulah ngabutut bangkong naon yen bisa ieu waluya negara tapi nu nyicinganana budak angon maya ai budak teh lain budak ololeho tapi ai budak di dieu nyaeta anu salilana ngabdi nu salilana ngabdi lamun jelema pinuh ku pengabdian lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung tah nu kitu deuleu naon sababna sabab janji pangeran dina katerangan memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu pengabdian heula jadi budak di dieu teh anu ngabdi sabab nu ngabdi mah moal jauh tina pitulung bener jadi lempeng jeung keterangannya tah iya kana budu teh heueuh ai angon tah ieu teh sabenerna jelema teh geus teu bisa ngangon hawa nafsuna ai ngomong dek sunah rasul padahal rasul pangeran teh kantos jadi budak angon heula ya pak artina cing aku cingka angon eta hawa nafsu sabab naon moal aya nu leuwih berat tibatan perang silih teh mah nyaeta merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang gitu. Nuhun Bapak paingan eta nya cegai ge Bapak aing mah batok bulu si madu mutiara tertimun deui ieu nya leres Pak Bapak teh keur abdi mah harta karun nya harta karun tertimbun gitu ya bener nu mawi dewek bisi dewek isu pageto pae ya ulah waka Pak ulah waka Pak can tamat tapi teh ilmu teh ngaran-ngaran umur lucu ulah waka Pak ngabdi ye can kawin abdi teh bisi ai geus kitu mangaharewosan kana silih-silain anu bakal jadi doraka pisan mah nyaeta di mana si lain geus ngadenge hukum geus ngadenge katerangan tuluy teu dipigawe ai dewe mangan ukur nepikeun digugu nuhun henteu urusan sewang-sewang mun teh mah dewek teu digugu ku si lain moal makna urusan si lain aya jelema nu teu digugu ning ambek belikan teh
pikeun menepikeun di gugu nuhun teu paduli teuing. Nya Pak bebas. Alhamdulillah Pak nuhun Pak. Brai weh. Hulu teh ieu abdi. Nuhun Pak. Nya. Tak kitu cum. Dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak. Karena pribadi Kade kaansoman leungeun. BHP Mi HP pikir jeung niat. Kade kaangsonan deungeun. bisi kalalan